Ayo mana kunaon? Hese, reng di bawahna, mata kurang ditinggalkan oge. Jadi salah. Emang lo benernya kumaha sih nih? Jigana hirup kurang moal lila. Naon bedana soto Kedeng City. Ngan kieu nya budak zaman aya namanya meni aragoan pisan. Yan, gimana? Jeung kusut deui, beungeut garing sing di kanebo. Cika deui heula atuh. Eta geus di ditu, Reng. Asuh Adi. Lieur Adi teh. Mewek we jeung mewek kalakuan teh. Geus oge. Bere jajan atuh. Wah hayang jajan meureun budak teh oge kitu wae teh. Geus dibere jajan mah geus teu kurang, dibere kacooan, dibere daangeun. Maneh meureun teu begug ngasuhna. Cik bawa ka dia anak budakna. Hese reng di bawahna mantak dikurang ditinggalkeun oge. Nah, hese geuning. Cik akod ka dieu. Jug we ku koreng akod corangan. Emang di mana budakna kitu Yan? Tuh na jero sumur. Poplok enak tulungan. Mad, dar naon mad, menta tuh mad. Boy atuh, ayo menta wae mana mah. Reng, yuk tinggali berita. Seorang pria tersambar petir karena tidak mengasih makan kepada temannya. Soak asli. Sok. Allah. Aduh, Yan, ayo kali. Man, nuhun man. Si amat bager kieu. Bager banget, Nah, Yan. Mat, eta kopi sih ganu ngeunah euy. Menta tuh mat, sargot mah. Moga dik deui ah. Ngeunahna. Cikian ninggal Yan. Sok Reng. Yan, sok. Iya deuleu Yan. Naon? Seorang pria mati mengangap karena tidak memberi kopi. Ih, serem kitunya. Aduh Yan euy. Tinggal Yan. Tinggal sarawak kieu teh. Reng, bade kopina mah. Mat nuhun pisan atuh mat. Aduh, anjing geunah kieu euy. Tinggal bi tasa namut korana teh. Sok mat sok. Aduh, sagar euy aduh. Orang Jepang goblok. Kami kan tebakan atuh pi, baru ditebak moal ieu. Tetebakan naon sih Mi? Tara-tara mere tetebakan jiga kieu. Naon bedana soto Kedeng City. Atuh eta mah. Tetebakan teh gampang teuing. Jadul pisan eta mah tetebakan teh, babari ngajawabna ge babari. Heueuh naon atuh sok jawab aya apal mah. Yo, dijawabnya. Tah. Lamun Siti mah kacangna teh hiji. Lamun soto kacangna loba. Bener pisan. Tapi bener salahna pi. Ini salah. Emang nu benerna kumaha sih Mi? Yo pi, nu bener nama. Lamun soto bihuna bodas. Lamun Siti bihuna hidup. Alah Aduh mad euy. Urang boga budak teh ogoan pisan ayeuna mah euy. Emang kunaon sih Reng? Budak maneh? Tapi Ramad sakola jarak nangan sabaraha puluh meter. Mini kudu hayang meuli motor gara aduh Gusti. Kuleumpang oge da nepi eta mah. Geuningan kieu nya budak zaman aya namanya meni aragoan pisan. Sok coba lamun ke zaman baheula mah aki urang, nenek urang indung urang lah gitu jarak puluhan kilometer ya mah ditempuh kulempang we bikin keenakan alhamdulillah hasilna. Oh gitu mat. Emang hasilnya naon? Ya hasilnya mah enak mah lumpuh deui mare. Sarengan ku ayeuna. Duh Gusti nikmat kieu tuang teh. Naon? Kumpul ge. Naon? Ya? Ngerti bang, euy? Tiga ngeraos. Ya?
Kan tak orang cuci mulut. Simpen reng nuhun. Ayo nya. Engkau bukanlah segalaku, bukan. Ya, ayo mana kunaon? Kapan cek mana kita cuci mulut? Dihakan, lain cuci mulut. Reng. Hampura reng. Urang loba dosa ka maneh. Jigana hirup urang moal lila. Kelayan nyarios teh bet ka mana wae. Keun bayan ku abi mah di Hampura. Samemeh maot, urang ek jujur reng ka maneh. Sebenarnya urang geus 5 tahun selingkuh jeung pamajikan maneh. Tah budak maneh teh sebenarnya mah budak urang reng. Heeh, keun bae urang geus apal. Ulah jadi beban pikiran ka manehna heueuh. Urang oge sabenerna mah rek minta Hampura ka Yayan. Hampura naon reng? Sabenerna mah gering maneh teh disantet ku urang. Dihakan. Ayo. Kalah murag. Ada bagi. Aduh, mad euy. Boga budak teh. Alah, Bruh. mau ogan kunaon? Reng. Tidak. Ayo sebenarnya. Ibu tak boleh teh. Cukup. 1, 2, 3. Bawa kanca-kanca ajak lalen, like, comment, share, and subscribe channel kosong. Ngomong naon Asia? Ini mah cuma bahasa Sunda goblok. Bangsa.